Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinaran syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun kehadiran Allah Subhanahu wa taala kalayan rahmat sareng magfirat ti mantena urang tiasa roy ngumpulung dina ieu riungan kalayan kawilujengan. Dina dangut ieu urang aya dina acara ningkatkeun kualitas kabersihan di kalangan siswa SMA. Kanggo mitembeyan ieu acara, mangga urang ngaoskeun basmalah sasarengan supados ieu acara tiasa lumangsung kalayan kawilujengan ti kawit dugi ka akhir acara engke. Mangga sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin anu kusim kuring dipikahormat, lamun sabudeureun urang bersih, urang ge jadi betah cicing di dinya teh. Ku kituna lingkungan sakola urang ge kudu bersih. Naon bae atuh kiat-kiat pikeun ngarojatkeun kabersihan di kalangan siswa teh. Ieu patarosan tangtos baris tiasa kawaler dina ieu riungan. Wira dina waktos ayeuna Ibu Aa Sunia SPD salaku Kepala Sekolah urang sadaya. Supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga ka Ibu Aa Sunia SPD kanggo ngadadarkeun bahasanana. Hadirin, pedaran ti Ibu Aa Sunia SPD teh parantos didugikeun. Aya waktos kirang langkung 30 menit deui. Bilih di antawis saderek anu bade ngadugikeun patarosan atanapi pidanganana mangga dipihaturanan. Aturanana anu bade tumaros atanapi ngadugikeun sasauran dikawitan ngacungkeun panangan teras nyebatkeun jenengan. Sareng patarosan atanapi sasauran ulah kaluar tina tujul ieu kagiatan. Mangga. Hatur nuhun, kirang langkung aya 3 patarosan sareng 2 mangrupi kumandang. Kanggo ngawaler patarosanana, mangga ka Ibu Aa Sunia dipihaturanan. Hadirin, alhamdulillah rengse kapihatur pedaran ti Ibu Aa Sunia SPD teh. Tina sadaya anu parantos didugikeun ku Ibu, tangtu urang tiasa nyindekeun yen saleresna mah ngarojatkeun kabersihan di sekolah teh gampil. Akhirna ieu acara teh ti kawit dugi ka rengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutup ieu acara, sumangga urang sami-sami macakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten anu kasumpun bilih aya cariusan-cariusan simkuring anu henteu merenah, mung sakitu anu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.